Nyangakeun Kang Oka tong hilap Abah Anen channelnya. Nah diketik wana kan nami biaya we atuh berarti. Keur meuli ieu can boga ieu. Nya. Teu geunang ngieukeun ya. Lumayan we alhamdulillah. Jadi can balik jenis kan. Ayo duit beunang can anak pemuda lah. Ya. Pawawan. Ayo Kosipa. Gaji sabulan atau maneh mah nyanyi tungtungna budak gade bari jeung capek hate barang geus numpuk di pagade alah ya hey ha ca spesial ieu mah aya keur pawawan ah ya bener pawawan teh tinggal liwat kabutun teureun keur listrik nu orongo sakola bunga bulan teu boga mama Bunani mana Bunani aya nu ngabejaan mun butuh keperluan si mama cawer mah dia mantap nurutan tatangga ka Kosipa pa ajan mayarna unggal poe penglaris pawawan ku butuh mah kumaha bukan isuk pake tok ya milik mah sahanya anu penting di imah alhamdulillah inu uing jag-jag kene jag sing panjang umur sing sehat mah amin panjang umurna Mamah Nani mana Mamah Nani nyiar nomokan kakurangan pawan yang binani ka dia pawawan yang binani gaji sabulan kadia awal tungtungna budak gade bari jeung capek hate barang geus numpuk halap ya sampai jam 5 cenah cong mah lah nuhun mah bismillahirrahmanirrahim tah gitu Allah kalau menang loba la cing balik saya tadi cing bener joget deh cing marina tekan deh tuh hiji dua tilu tuh jadi pas jogetnya saruha teh oh iya teh geus beak gadekeun kabutuh henteu ala romoh ke listrik jeung sakola bunga bulan teu boga kayak lagu oromoh segala ieu mah wah balik ka mana teh lah Bunani Naita aya nu ngabejaan mun butuh keperluan nginjem teh rese cukup make KTP nurutan tatangga ka Kosipa najan mayarna unggal poe Iwan oke ku butuh mah kumaha engke sugan isuk paketo milik sahanya anu penting bahanin ngejo
Aing mah seutik ke sakitu nyanyi. bagian ngejo